Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina denget ayana urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian ke-17. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Keur kitu di luar aya nu keketrok bari pupuntenan sakedapan di jero jempe sabab keur juragan Bratamangkala mah heran kacida da biasana ge tara aya semah ti peuting. Sahanya mang duka atugan cobi urang buka timbal Mang Sogot bari jung cengkat. Kolotrak panto dibuka ku Mang Sogot gebeg manehna ngagebeg sabab eta semah teh tayalian teh Asep Parman malah hari tadi barengan ku si Loreng. Atuh juragan Bratamangkala oge ngaranjug tapi bobohan kolot sakedapan ge geus tenang deui teu siga-siga nu reuwas. Gening Asep timbal Mang Sogot meuni hormatna keranan tapi ku Asep Parman jeung si Loreng mah tenang teu mere budi sikapna kawas nu agul olo-olo pisan katempona teh. Dewek ari dunungan maneh aya bari sub ka jero. Itu sun nuju calik timbal Mang Sogot. Juragan Bratamangkala cengkat nangtung ret netep ka Asep Parman jeung si Loreng lila silih pelong siga nu patorong-torong. Wilujeng wengi juragan cek Asep Parman bari seri sinis nyeh deui si Loreng seri siat karasana ku juragan Bratamangkala mah meuni nyereset saeutik ge karasa peurih. Mangga calik kersaan nyarurumpaheun ka dieu tembal juragan Bratamangkala teu dititah dua kali Asep Parman jeung si Loreng dariuk disinghareupan ku pribumi. Mang Sogot ge teu ingkah ti dinya sabab manehna hariwang sok sieun timbul kajadian nu teu dipikahayang gek wae diuk di jero. Antara semah jeung pribumi lilapah heneng-heneng puguh deui ari Mang Sogot mah da teu wajib teuing loba tatanya jep jarempe. Cai susu jeung keler-keler kue geus ngajagrag dina meja pribumi can ngamanggakeun semah ge teu wani jolkop nginum atawa ngopi. Sanggeus meunang sawatara lila pok wae juragan Bratamangkala nanya, "Bapa mah mani asa kurareuwas kasumpingan ku salira teh. Bade aya kapriyogian naon teh salira teh?" Ditanya kitu ku pribumi Asep Parman kara cengkat tanggah netep sikapna eueuh pisan kasopanan laga laguna teh kawasker di imahna sorangan wae. Sejamangan wae Pak tembal Asep Parman bari kop kana rokok pelenyun udud song ka si Loreng sabatang duanana ngarokok bari jeung edeg. Pribumi mah geus teu dihargaan. Juragan Bratamangkala gogodeg hate heran ku sikap-sikapna semahna ti baheula ge can aya semah nu sikap-sikapna samodel kitu. Tapi bener keheul ge juragan Bratamangkala tetep nyinghareup sikapna angger ramah ngan katempo teu berag model mimiti malum gede ka hariwang. Dileueut geura mangga ngalaleut mangga ditampi. Cek si Loreng bari kop kana gelas cisusu regot nginum. Sagelas teh dibeakeun kabeh puguh juragan Bratamangkala mani olohok. Ditambih deui atuh caina ka ditu Mang. Mawa deui cai Mang. Cek juragan Bratamangkala nitah ka Mang Sogot. Mani nyerot pisan atuh semah teh ngahesekeun nu boga imah. Cek Mang Sogot ku kulutus bari jung cengkat nangtung. Naon? Nyerot kukulutus maneh teh? Cek si Loreng nyentak ka Mang Sogot. Sanes kukulutusun ieu pangaos beas bade 100. Bieu kadenge kukuring maneh kukulutus ambek-ambekan embung dititah nyokot cai keur kuringnya. Ieu teh semah wajib dihormat disuguhan. Nah ari dunungan maneh ngajenan ari maneh kalah ambek-ambekan. Si Loreng manehna ngomong kasar geus teu nempo ka juragan Bratamangkala. Puguh juragan Bratamangkala jadi ngaranjug teu wae curiga ka hariwang ge beuki nambahan. Ulah lepat dangusun Mang mata ambak-ambakan teu kukulutus piraku deui atuh ka salira kedah kumaha wantun. Lepat paham salira mah.
Mang Sogot jadi ngeleper ambak ka Siloreng sahanteuna geus dicarekan ku deungeun di hareupeun dunungan. Ulah lo balasan, batur oge nyaraksian tur ngaderengieun. Awasnya teu sopan pisan maneh teh. Parantos we aji teu kedah ributan, tos we lah isin jig boro mang mawa deui cai susu. Tembal Juragan Bratamanggala nengahan. Mangga gan. Mang Sogot ngajawab bari koloyong manehna ka tukang hate mah ngagarmet ambek da terus wae manehna teh kukulutus. Barang ngaliwat ka kamar Den Rukiah jeung Den Sutinah, Mang Sogot ngomong rada bedas. Tuh man lah jelema model Asep Parman jeung Siloreng mah sakuduna pisan dibere warahan. Naon Mang? Cek Den Rukiah jeung Den Sutinah meni bareng duanana kaluar ret netep ka Mang Sogot. Gebeg Mang Sogot ngagebeg ngomong kalepasan ngomongkeun Asep Parman ari pe kadengieun pisan ku kabogohna. Ente Den ieu mah Mang Sogot jadi gempeur teu puguh. Ieu naon geuning dia kadengeunna teh ngomongkeun Kang Asep jeung Mang Loreng? Hayo jawab. Ngomongkeun naon bieu teh? Den Rukiah nyentak semunu ambekeun pisan. Ada henteu teu nyarioskeun Asep piraku deui atuh Den, Mang kumawantun mah, tembal Mang Sogot deui. Ceuli abdi teh henteu torek Mang, ulah kitu Mang. Kang Asep teh sasatna pisalakieun kuring, ngahina ka Kang Asep sarua jeung ngahina ka kuring. Eta bieu kadengeunna teh Kang Asep rek diwarah. Diwarah teh diwarah kunaon? Den Sutinah bari molotot ka Mang Sogot. Terumaos nyebatkeun bade ngawarah. Henteu Den, henteu. Mang Sogot bari reup beureum rai pias tina aku sieun. Bieu kadenge pisan ku ceuli kuring. Sanes ngawarah Sun, tadi teh nyebatkeun Mang bade ka sawah. Piraku ka sawah wayah kieu. Sumuhun enjing. Bisi ngomongkeun Kang Asep, awasnya Den Rukiah ngancam. Lain di hareup teh aya semah saha Mang? Den Rukiah nanya ka Mang Sogot. Sumuhun kalarasan pisan aya Asep Parman sareng rencangna saurang nu brewok. Duka saha rencangna mah Mang oge teu terang. Anu bener, Den Rukiah jeung Den Sutinah mani bareng duanana katara marah mai bunga ngadenge aya Asep Parman teh. Teu sangka cenah Asep Parman datang ka imahna, teug wae nyangka yen bakal nanyaan ka manehna. Leros Den, mangga we uninga kapayun bilih teu percanten mah. Geus yakin kitu masuk deui duanana ka kamar guragiru dangdan diwedak dilipen setip, pakaian oge disalin. Geus beres terus ka hareup nya wae barang jol oge jol sasalaman jeung Asep Parman, lamun eueuh Juragan Bratamanggala mah buat terus dirontok. Ku sifat Den Rukiah jeung Den Sutinah kitu teh Juragan Bratamanggala beuki yakin yen anakna bener-bener mika cinta ka Asep Parman. Anjeunna oge teu nyalahkeun maklum sadar da perkara cinta mah teu beunang dihalang-halang, teu beunang dipaksa. Nganu dipake berat atawa nu teu dipake satuju teh iwal teh sifat-sifat Asep Parman nu teu sopan pisan, sakitu kapimitahaeun wani nyieun kasar kawas nu teu disakolakeun. Katambah Asep Parman katempona siga jelema teu jujur, katambah deui menang beja ti Mang Sogot yen Asep Parman teh goreng adat. Tah eta pisan nu dipake bingung dipake teu satuju teh. Nya lamun dipikir mah saha atuh pijalemeuna anak nu daek boga minantu ka jelema jahat. Sanajan loba duitna loba bandana oge ari matak nyelakakeun ngawirangkeun mah piraku deui daek komo ieu Juragan Bratamanggala jelema terpelajar turu-turunan menak. Ari Mang Sogot harita teh langsung ka dapur naher deui cai sanggeus ngagolak terus ninyuh cai susu 2 gelas. Dasar Mang Sogot teh ambek ka Siloreng teh terus boga rek ngaheureuykeun cai susu nu sagelas teh diuyahan sasendok. Maksudna keur Siloreng. Rasakeun sia ceuk geurentesna. Bari terus ka hareup cai diwadahan dina baki, datang ka hareup sok cai nu diuyahan teh ditunda hareupeun Siloreng. Ari nu hiji deui ka Asep Parman. Mangga dileueut,
Den Rukiah bari ngelet ka Asep Parman sedang juragan Bratamanggala mah teu loba carita ngahulang we bangun bingung. Ditampi tembal Asep Parman kop kana gelas ajangna regot manehna nginum. Dileet atuh mang Den Sutinah nita nginum ka Siloreng da puguh hayang ti tadi keneh jol regot wae Siloreng nginum. Lak jol calangap bari nyengir gelas gancang ditunda deui. Aduh asin. Maneh yeun nyieun kieu teh nya. Ceuk Siloreng bari molotot ka Mang Sogot nu sejen olohok teu ngarti. Kunaon aye teh? Ceuk juragan Bratamanggala bari netep ka Siloreng. Wah, anjeun boga bujang kurang ajar. Piraku cai susu asin lekek kieu. Tah sukurang ajar nu nyieun peta kieu teh. Ceuk Siloreng bari jung cengkat nangtung. Sogot, ulah kitu sia. Nah maneh teh teu nempo ka dewek. Asep Parman nyentak ngomongna beuki kasar. Puguh juragan Bratamanggala beuki bingungeun wae. Hate ambak teu ngeunah ku sifat kelakuan kadua tamuna tapi arek ngalawan ku kasar deui mah teu wani. Lain pedah sieun ngan ngajaga kahormatan kulawargana. Ieu oge terang sun tembal Mang Sogot. Nah atuh nyaho mah wani ngahareuyan ka Mang Loreng. Sarua we kieu mah jeung ngahina ka dewek. Henteu sun, motong henteu sia yang disiksa maneh teh. Tembal Asep Parman beuki nafsu. Kaluar sia disiksa gara ku dewek mah. Ceuk Siloreng nitah kaluar ka Mang Sogot. Teu nanaon, hayu wae ari bener mah hayang nyoba ka si Sogot mah. Tembal Mang Sogot kawas nu heueuh wani padahal ngan ukur omong. Sok buru-buru kaluar. Heula sabar sok maneh ti heula da ka dieu ge teu diondang lain. Kurang ajar korejat Asep Parman cengkat leungeun dihembat rek dipake nampiling Mang Sogot tapi gancangku Den Rukiah dihalangan bari pokna teh. Tas Kang isin atuh ku mama keun we da Mang Sogot mah hampuraeun. Kurang ajar tuh da meni asa aing pisan. Tembal Asep Parman tekebat ari ret ka juragan Bratamanggala kelemes wae ngelemes sabab era ditetep terus ku juragan Bratamanggala. Tos ieu mah da kasalahan Mang Sogot. Urang ulah nafsu hampura we da geus biasa manehna mah tukang heureuy sing isin we atuh. Ceuk juragan Bratamanggala ngeleper. Kumang ge da sanes dihaja manawi teh gula teterang uyah sun. Tembal Mang Sogot. Sep, ayo orang balik. Keun keila deui si Sogot mah urang warah. Ceuk Siloreng. Aya hampura keneh sia ayeuna mah. Dalam teu kagok kudunungan maneh mah ku dewek geus diparioskeun takokon teh. Tembal Asep Parman bener-bener ambakna teh nepi ka eueuh kasopanan pisan ka juragan Bratamanggala geus teu nyopanan pisan. Abong ti heula ambak pedah diganggu pamaksudanana. Dasar Asep Parman sifatna hayang bener sorangan kakolot teu daek ngajenan tapi ari ka anakna mah mika hayang. Kang Asep enggal-enggalan teuing atuh Kang. Tos wengi ya atuh ngiring we sareng akangnya. Sieun teu diwidian ku mama Kang. Tembal Rukiah bingung hayang milu. Keun engkang wawartosna mah ka mama. Ulah Kang. Den Sutinah siga nu hariwangeun pisan Asep Parman rek bebeja ka juragan Bratamanggala teh sabab tang tu moal diidinan malah sabalikna manehna bisa-bisa dicarekan. Bapak upami diwidian Sutinah sareng Rukiah mah made dicanda ku abdi margi anjeunna hoyongeun ngiring ka abdi. Tembal Asep Parman ka juragan Bratamanggala atuh juragan Bratamanggala mending ranjug teu sangka Asep Parman wani ngomong kitu. Bet kawas ka pamajikanana wae ka Den Rukiah jeung Den Sutinah teh. Ngel juragan Bratamanggala nafsu raira-raina robah jadi beureum. Sanes teu masihkeun mung ayeuna wengi kirang sae nyandak istri tengah wengi mah saeng kewe sanes waktos deui. Tembal juragan Bratamanggala dalamun teu era ku kaayaan mah geus hayang gamplong wae nampiling ka semahna. Teu nanaon atuh wengi ge da iya sareng Tinah mah tos pasrah mika cinta ka abdi. Mohon nanging bapak tetap tengidinan Tinah Rukiah
Sok kajararo deui tembal juragan Bratamanggala terus nyentakkan Den Rukiah jeung Den Sutina atuh duanana teu bisa kumaha sanajan berat ka Asep Parman ge akhirna nurut ka kolot koloyong wae katarukang deui sup ka kamar terus sumegruk cerik tina ku sedih. Puguh Asep Parman ngaheab panas tadina mah rek dirontok juragan Bratamanggala teh ngan dipikir deui goreng kasebutna atuh kapaksa nyabaran maneh ngan tetep dendam mah aya da ngarasa teu ngeunah teh cenah. Alus ayeuna kuring ngelehan deket aya di imah anjeun tapi awas isuk pageta ulah sambat si Parman bakal ngayakeun balitungan ceuk Asep Parman bari kekerot gegeregeteun. Teu perlu ngancam sagala mun bener anjeun teu ngeunah sok ayeuna bener kula kolot ge teu sieun ku pantara anjeun mah nah asana teh teu ngeunah pisan ka anakna hayang ka bapana rek binasa ngancam-ngancam ti ayeuna nah anjeun teh jelema atawa lain bet asa kakaraeun teuing kula mah panggih jeung jelema samodel aranjeun tembal juragan Bratamanggala. Wah kurang ajar beresan wae Sep ceuk si Loreng siga nu teu sabar. Cicing Reng ayo balik keun isuk page toge da moal ka mana lompatna ceuk Asep Parman bari gejelig turun kaluar dituturkeun ku si Loreng duanana baralik sondara permisi nu sidik hate ngagedur kaduruk ku seuneu amarah dendam hayang ngabinasa nyiksa ka juragan Bratamanggala. Saditinggalkeun ku semahna juragan Bratamanggala ngahulang bingung sabab jelas bakal nying hareupan bahaya kitu deui Mang Sogot sarua bingung bari sieun ku si Loreng. Aduh kumaha atuh juragan beri beungeutna sepa pias. Kari kumaha engke we Mang tapi tetep kuring mah moal ngejat hayang nyaho tindakanana tenang we tong sieun-sieun teuing. Pokona urang kudu hati-hati ti semet ayeuna ka hareup ulah loba kaluar sabab bisi dibongohan. Geus kitu geus ka ditu geura beberes kuring lieur rek sare tembal juragan Bratamanggala bari terus asup ka kamarna. Ari Mang Sogot beberes heula geus beres kakara manehna ge ngoloyong ka tukang dug dina dipan terus kerek nyegrek. Ku ayana kajadian kitu teh Asep Parman jadi dendam manehna geus niat rek ngabinasa juragan Bratamanggala keur mah boga niat kitu katambah dihatean ku si Loreng puguh we beuki ngagolak rasa dendamna teh. Juragan Bratamanggala oge geus curiga ku kituna unggal jam teu woleh waspada komo mun waktu peuting nepi ka jam 12 wae mah. Nyaring da hariwang teh nya kitu deui Mang Sogot milu ati-ati sabab manehna oge sadar yen si Loreng teh bakal nyieun tindakan kasar ka manehna. Beurang peuting caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikat. Sabalikna Den Rukiah jeung Den Sutina maranehna mah jadi bingung kacida hatena teu woleh hariwang sieun bapa jadi korban. Ari ka Asep Parman mah sanajan kitu oge tetep miberat tetep mika cinta nyaho yen Asep Parman teh geus nyieun kasar ka bapana tapi aneh maranehna teu bisa nyalahkeun ka Asep Parman duanana keukeuh berat keukeuh berusaha sangkan bapana ngelehan ulah rek lawanan. Mama saena mah tos we ulah manjangkeun ka awonan da mama teh parantos sepuh sareng ari emutan abdi mah naon lepatna abdi ngiring ka Kang Parman oge da abdi mika cinta ka anjeunna omong Den Rukiah dina waktu keur ngariung di tepas hareup. Sanajan sakumaha bogoh ka si Asep mama tetep moal ngidinan yeuh tina kiah sing mikir atuh da maraneh teh geus dewasa nah daek boga salaki jahat hartikeun ku maraneh yeuh mama mah kusakia oge geus wirang komo mun nepi ka ngajadi mama lain wirang pedah itu lain menak da perkara harkat darajat mah kabeh oge sarua teu menak teu cacah rek kawin ka tukang ngarit oge ceuk paribasana pek wae. Mama ngidinan ari ieu mah kumaha sifatna goreng kalakuanana jahat apan kolotna sorangan ku si Asep teh dibinasa. Geura pek pikir naha urang teh moal era moal wirang ku batur meureun cenah mama teh boga minantu jahat boga minantu ka jelema nu teu nyaho di kamanusaan
ku basa kamari oge mama teh geus deungeunah maranehna datang ka dieu kalawan teu jeung kasopanan ka mama wani ngahina. Nah saha jelemana nu daek boga minantu rupa kitu, saha nu daek dihina dianggap arca ku minantu. Cing atuh sadar maraneh teh kunaon bet nepi ka kaedanan pisan ku si Asep. Eta pedah kasep jeung gagah ketempona. Yo ari jelema mah lain ditempo ka kasepanana atawa kagelisanana, lain tina harta bandana tapi tina akhlak jeung kalakuanana. Ari jelas jahat mah pira aku mamangidinan, bener nyaraah ka maraneh oge ari kitu mah keheulaanan. Pek hartikeun ku maraneh mama nyarek teh lain nyarek kana kasenangan maraneh. Bener cek pikir maraneh mah mama teh ngahalangan megatkeun paduriatan, tapi da ku mama geus kairong mun nepi ka ngajadi tangtu maneh bakal hirup sangsara lahir batin. Jadi mama teh karunya dalamun teu karunya mah pek teh teuing rek milu ka si Asep oge. Kitu cek Juragan Bratamanggala kalawan panjang lebar terus mama tahan. Den Rukiah jeung Den Sutinah ngahruk wae siga nu nya ngarti, tapi ari hatena mah keukeuh asa bener sorangan. Dasar nu geus kaedanan ku samara sok lat poho kana nanaon ka kolot sok tara ngagugo. Pangrasana bener sorangan padahal mun maksa mawa karep sorangan teh akhirna cilaka dirina pribadi. Turu pasti bakal gede rasa kaduhung. Tapi da abdi mah bogoh mama, abdi moal bade nikah saupami henteu ka anjeunna. Keur abdi mah teu aya deui nu dipika cinta salian ti Kang Asep Parman. Sae abdi nemahan pati tibatan teu kalaksanakeun ka anjeunna mah. Ceuk Den Rukiah nepi kaluas ngomong kitu sagala atuh Juragan Bratamanggala ngaranju gepisan. Salah eta teh kieu. Salah pisan mun maneh boga pamadegan kitu teh. Aduh, na kumaha wae atuh ieu teh. Sumuhun Den, saya nama tumut we ka sepuh. Da sepuh mah moal nyilakakeun, nu mawi nyaram ge eta teh tina bakat ku heman nyaah kasalira enden, timbal Mang Sogot Mairan. Cicing Mang, anjeun mah tong pipilueun ngomong. Den Rukiah nempas ka Mang Sogot. Nya maneh mah. Cing ari ieu saha? Ceuk Juragan Bratamanggala. Mama, nah kitu tembal Den Rukiah bet beuki wani jeung kawas kasasama wae kalakuanana teh siga-siga nu kausap setan. Ari mama teh naonna maraneh? Tanya Juragan Bratamanggala deui. Bapak abdi, ari kasebutna ka bapak kudu kumaha sikap anak teh. Nah kudu ngalawan, kudu wangkelang samodel maraneh. Apan henteu sabalikna kudu nurut. Nah ari maraneh nah kitu diwaraku mama teh. Ongkoh nyaho tapi teu dipake pelajaran ti kolot teh. Nah kunaon maraneh teh kawas nu leungiteun elingan. Timbal Juragan Bratamanggala. Jek dikitukeun mah Den Rukiah jeung Den Sutinah jarempe deui. Cing mama rek nanya sakali deui. Nah rek ngagugu moal ka mama teh. Nah rek milu ka si Asep atawa nyaah ka bapak. Mama, manawi abdi oge nyaah ka mama teh mung kumaha da abdi mika cinta ka Kang Asep. Sanggam abdi ge sawios abdi nemahan pati saupami teu kalaksanakeun ka anjeunna mah. Ari tina kumaha? Manawi abdi oge sami mama, da abdi teh tos paheut janji ka Kang Asep. Tembal Den Sutinah bari ngahruk tungkul. Jadi tetep nyarek mawa karep sorangan. Sanes abdi teu tumut ka sepuh, sanes abdi baha ka salira mama, da kedah dikumahakeun atuh abdi teh. Abdi tos miabot ka anjeunna langkung-langkung ti ka diri abdi pribadi. Dina leresan ieu mah panginten ku mama oge ka maklum. Apan saur mama ge perkara jodoh mah teu tiasa dihalang-halang, teu tiasa dipaksa-paksa. Tembal Den Sutinah bet bisa malikeunana teh. Bener, tapi urang teu kudu pasrah kitu wae. Urang bisa ikhtiar kumaha bae carana. Perkara jodoh memang manusia mah teu bisa ngahalang-halang. Tapi lain hartina urang kudu pasrah wae ka pangeran. Da pangeran ge moal jol ngabulkeun ka hayang urang.
mun urang nak cicing wae sanajaan piju daun, mun urang nak cicing teu ikhtiar mah moal ngajadi. Mun Allah perantara tangtu moal ngahiji, uyah di laut cengek di gunung. Mun Allah nu mawa mah geus tangtu moal ngahiji. Lila urang hayang dahar tapi teu ikhtiar, geus tangtu moal laksana bisa dahar. Sanajan sangu geus aya hareupeun, mun diantep wae mah mana bisa asup kana beuteung. Waktosna kebujeng pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.